A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Matnul Arba'inan Nawawiyati. Mana gerak eta nana? Arayat teu meser sanaon? 350. 3.500. Aya di Angmumu di Cijulang karena pi di Parigi tinggal dina jilidna aya anu matana coretana tanapi redaksi aslina aya oge anu sareng sarahna eta teh eta nu sareng sarahna sanes nuluki itu mana Sep? Oh kacanak. Alhamdulillah saya diuihkeun. Ya ke upami teu diuihkeun ya padadan hilang jejak. Hilang jejak. Siap. Matnul Arba'inan Nawawiyati. Matan 40 Syekh Nawawi. Aya Syekh Nawawi, aya Imam Nawawi, ieu mah Syekh Nawawi. Urang mana? Urang Banten. Cerdas pisan Syekh Nawawi teh. Urang Pontang, Kampung Tanara. Sok ka Mekah wae kapungkurna teh saurna. Ngarang diantawisna ngarang hiji kitab karangan ilmiah disebutna Arba'inan Nawawiyah. 40 hadis nu diciptakeun sanes nu diciptakeun anu dikumpulkeun ku Imam ku Syekh Nawawi. Fil ahadisis sahihatin nabawiyah lil Imam Muhyiddin Yahya bin Syarafiddin Nawawiyah, orang Pontang. Kumpulan hadis sahih, hadis nu leres sanes nu dhaif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Maos bismillahirrahmanirrahim na nama ngalogatan sami uhun. Sami sareng dina jawar tauhid. Bismillahi bari ngalap barokah tur nada pitulung kalawan nyebat dat anu jenenganana Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparinan kana pirang-pirang nikmat. Alit sareng ageng itu Allah di dunia sareng di akhirat. Sareng deui sifatna Allah Ar-Rahimi tur anu maparinan kana pirang-pirang nikmat alit itu Allah di akhirat wungkul. Khusus kanggo jalma mukmin wungkul. Ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab nu dinamian kitab Hadis Arba'in. Alhamdu urang anca heula. Alhamdu ari sadaya puji anu opat sami seperti tadi. Alhamdu ari sadayana puji anu opat. Qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Eta lillahi, eta lillahi. Eta lillahi hakikatna nama muga tetep sanes muga langsung baik ya. Eta lillahi hakikatna nama tetep milik Gusti Allah. Sifatna Allah sabab jadi naaj. Rabbil alamina, Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Tos 10 menit deui. Berarti moal kabujang aya di piwarang ngaos orang saurang heula. Enjing atuh. Dugi ka malam Kemis da ieu teh. Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Alam teh seueur, alam dohir, alam goib. Qayyumis samawati,
anu ngange baris teh eta manggo qayyumis samawati mimna dijaerkeun sabab jadi naats tina lapad rabbi qayyumis samawati as-samawati jama muannas salim ngange alif lam teu ngange tanwin ti jaerkeun deui sabab jadi mudhof ilaih anu ngadegkeun kana pirang-pirang langit anu ngadegkeun kana pirang-pirang langit anu 7 lapis 7 lapis langit 7 lapis bumi wal arodina leres teu barisna wal arodina sareng kana pirang-pirang bumi anu 7 lapis 7 lapis langit 7 lapis bumi yakin percanten teu percanten upami teu percanten sok wae atuh ka ditu dipapai sifatna Rabbi mudabbiril khalaiki sifatna nabi sifatna Rabbi sifatna pangeran mudabbiril khalaiki anu ngurus kana pirang-pirang makhlukna anu ngurus kana pirang-pirang makhlukna 8 menit deui ajmaina tegasna kasadayana tos memeh wih serat sakedap anu hubunganana sareng hadis nu kahiji sim kuring gaduh siiran dina masalah niat enjing diteraskeun ngalogatna bisi salah niat bili lepat niat aya niat aya ngajam ari ngajam mah engke pikapayuneun ari niat mah harita keneh dipigawe judul 5 paniatan ngaos bisi lepat niat ieu hubunganna engke sareng hadis anu kahiji laguna diakurkeun sareng lagu eling-eling murang kali eling-eling murang kali siap paniatan abdi ngaos milarinu 5 rupi paniatan judulna tos 5 paniatan ngaos sim kuring mah laguna benten sareng lagu baheula pernah risi 5 paniatan ngaos teu kenging cita-cita hoyong janten ajengan hoyong janten guru ieu 5 paniatan ngaos saur kiai saur ulama baheula nu leresna aya 5 paniatan abdi ngaos tos kulaten we heula atuh milarinu 5 rupi kahiji abdi milari karidoan maha suci kunaon kolot baheula osok ngangge siiran supaya babari inget sebenarnya paniatan abdi ngaos milarinu 5 rupi kahiji abdi milari karidoan maha suci tos kadua niat ngilangkeun sadayana kabodohan atuh disinenkeun saeutik saeb tilu niat campur gaul jeung jalmi nusa jeung jalmi anu saroleh ieu pamunggieunana anu sanes nu anu ulangi tiluhur langkung 5 menit wios
paniatan abdi ngaos milari nu 5 rupi kahiji abdi milari karidoan maha suci kadua niat ngilangkeun sadayana kabodohan tilu niat campur gaul tilu niat campur gaul jeung jalmi anu saroleh jeung jalmi nu saroleh opat niat ngagelarkeun opat niat ngagelarkeun agamana Rasulullah agamana Rasulullah kalima niat syukuran kalima niat syukuran kana nikmati pangeran kana nikmati pangeran baris terakhir tapi yang baris terakhir mah dua kali engke maosna rehna abdi dipasihan akal sareng waras badan rehna abdi dipasihan akal sareng waras badan tos wean diteluhur memeh uwi memeh wangsul 5 paniatan ngaos ieu hadis ieu siiran aya hubunganana sareng hadis Rasul hadis nu kahiji innamal a'malu binniyat teh anu nemeh diaos mah logatan eta name pembukaan khutbahna heula keun enjing deui siap paniatan abdi ngaos milari nu 5 rupi kahiji abdi milari karidoan maha suci kadua niat ngilangkeun sadayana kabodohan tilu niat campur gaul jeung jalmi nu anu saroleh opat niat ngagelarkeun agamana Rasulullah kalima niat syukuran kana nikmati pangeran rehna abdi dipasihan akal sareng waras badan rehna abdi dipasihan akal sareng waras badan mudah-mudahan aya manfaat aya barokahna atur nuhun kasadayana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.